Anu boga budak usia TK atau PAUD ulah coba-coba ngasupkeun ka sakola ieu. Ieu sakola lokasina aya di Jalan Raya Cijengko, Sarang Panjang. Salah satu sakola nu aya di Kecamatan Sarang Panjang. Ngaran sakolana nyaeta SMAN 1 Sarang Panjang. Suasana sejuk pisan pinuh ku tatangkalan hararejo. Sakola ieu mangrupakeun salah satu favorit oge di wilayah Sarang Panjang jeung sakitaranana. Menurut data jeung informasi, sakola ieu bardirina ti tahun 2006. Coba angkatan pertama jeung saterusna anu sakola di dieu halaladir. Sarehat sadayana, lamun boga budak usia TK keneh ulah waka diasupkeun ka dieu da acan waktuna keweh geus usia SMA arek asup ka dieu mah. Coba nu masih sakola di dieu tambahan informasi naon wae nu aya di sakola ieu. Pesan kesana selama sakola di dieu. Absen heula kelas sabaraha wae anu masih sakola di SMA ieu. Tulis di komentar sakola mana deui anu ek dispill ti luhur.